ngurangnya lamun dipikir-pikir ayeuna asa para salat sih ya. Nah, tara salat. Teuing saprak dina ka imah Oneng apal nu digam? Apa? Urang embung pisan nyentuh sajadah ih. Abdi kayaknya jadi marah sholat sih. Kunaonnya itu teh? Assalamualaikum barudak. Waalaikumsalam Bu Haji. Om kumaha darama? Alhamdulillah. Ah, Bu Haji teh sama dengi om barudak teh marala salat. Kunaon? Bu Haji abdi kita. Ngarung mungkin salat mah Bu Haji teh sindiran. Katanya jalan-jalan ke Jakarta. Balik nate naik kereta. Kami hayang hirup bakja kudu getol ibadahna. Itu kudu rajin salat. Terus abdi teh asal lihat wae mun para salat. Woi. Hari mana kunaon ulang wae? Cuy, abdi ge hayang loba duit, hayang beli itu ieu, tapi mencari duit dah capek, tapi dambung ngepet oge. Si imah ibunya gawe embung, ngepet oge embung. Tapi yang loba duit. Ya mun kitu mah wajib abdi teh bukan sindiran. Mang Edi betengna buncit sabab loba tuang sate. Ari hayang loba duit kudu daek teh gawe atuh. Tah kitu Ya, Bu Haji ya tadi teh. Kunaon deui? Tadi teh nuju tadi teh masar koyo heula. Suka da abdi teh nyari awak. Padahal mah da abdi wi gawe teh da langsung obo itu. Ujang naon loba duit aya giring mah. Urang boga sindiran. Masa Atuh saeuting kantor teu nutup. Bakal aman menutupan. Lamun urang hayang bebas hirup kudu jaga kesehatan. Kesehatan menembur didinya. nuhun Bu Haji bener. Siga nama itu tanah olahraga meureunnya. nah eta nuhun. Tapi Bu Haji tuh abdi teh aya gosip. Naon deui sok? Lain kieu eta budak Onengnya jeung Onengna teh pase ya unggal peuting. Naon eta teh? Teuing budak Onengna teh embung pisan diajak. Cek Onengna teh kumaha budak urang teh gawena kitunya. Tah, sabab eta orang teh kudu diajar teh nya. Tah, ngomong kitu mah abdi ge boga sindiran mah teh nya dengekeun. Ka Jakarta lewat tol. Beli roti make seres. Lamun diajar teh kudu getol, sakan jadi jami sukses. Ah, benernya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, barudak terus adan geningan. Uih heulanya. Mangga Bu Haji. Bu Haji nuhun Bu Haji. Nuhun Bu Hajinya. Nya Bu Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi soalnya si banyak sindiran pemerintah. Wah, atuh cer beri ke budakna bari pepatahan. Oneng ini. Dari sini. Isuk nasi ya digoreng ke tukang. Nanya gitu. Oh, Sampai bebe goreng atuh ki kumaha? assalamualaikum. Hujan narawan ya teh. Karang ngompen baturnya. Tahu di soalnya. Abna, dia kada ngompen batur mah urang main permainan we. Mana naon Bu Haji? Apaanan kamu ada teh si sindirannya. Kayak ieu mah urang main ulang salan. Oh, abdi main permainan itu teh sepat simpu deh. Atuh dah mau dinilai ieu kan? Henteu mau dinilai. Ibu hajilanya jalan-jalan ke Ancol. Akan teh sareng si Sinta. Naon sih? Nya. Eta mah Jakarta lain. Bener Jakarta jauh. Abdi geus kan. Sok. Dipakena di na awak, mobil teh jalan Ah, lobari mah. Baju lain. Apaan teruan si ieu? Abin. Gaweana teh ngagantung wae, lamun nulis bari nangtung. lima sehari sih. Gampang atuh. Eta gampang. Nah, emang dia mah Apaan tulis? Nah, kitu kita apal. kepikiran. Wajib yang satu sama kepikiran. Tapi yang dia boga ya. Sok. Bentuk jeung warnana unik. Rasana ngalina. Ieu mah Bu Haji terang, buah sanes. Bener Bu Haji. Haji udah Halo mah? Eta potram teh iya da Bu Haji nage nuju di dieu. Oh, sareng si Biragna oge. Nuhun atuh mah. Bu Haji potram teh. buminya. Eta indung marana jadi di ditu kan. Ayo Bareng ayo. Ayo bareng we.